Mina budak, kue main ngerada ngalamun amat. Yang usaha tapi sok melengok yang usaha naon. Ya zaman kuari mah kudu pakai modal bae. Kok mau BBM geus naik. Tambah bae marah. Ceng. 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 Mereka mah arek tuh budak si Erik di duluan unggul. Ceng. Ih, enak. Coba ka lah yang duit tuh. Narion. Dia kain merah duit. Keluar ah. Ada kena duit besak-sak langsung keluar besak mat. Atau kumaji ngaka. Jateng yang duit. Di minggu kemarin can jajan. Atuh pira aku sakmat. Mana? Segera jeung kopi heula. Yur ya basia can ngopi di zaman corona. Pira aku sakman. Segera jeung Kopi naon? kopi hidung cap kapal munjel. Di bumbuan ulah. Uyan bae sakalian sakmat. Di uyan. Oke, di uyan. Woi sakmat. Ayo deh. Ulah make uyang ngebelak make beuteung aing. Oke naon ge? Atuh make gula lah. Hanggas. Woi, hoo mun gitu. Nuhun sakman. Ajeka. Kairukan zaman kuari. Makin parah bae nya. Yang deui pai. Deui budak kuari mah. Aya masalah saeutik di-update. Oh si pai. Esepan zaman kuari mah. Teknologi yang geus maju. Segala naon di-update. Isuk update, barang update. Tipoting update. Aing geus ngeulu. Bela-belaan. Tinggalkan sholat, update heula. Kana WA, kana Facebook, update bae. Masalah sautik, update. Update, ngomongkeun. Ulah-ulahkeun masalah, ngaji bae ge. Dina HP kuari mapan pai. Us zaman edan kuari mah. Nih, mana jadi aing minum kopi kebelah amat. Ceng. Ceng. Udahan kebelah amat. Astagfirullahaladzim. Kalau ngising gula sih kamu. Si Gana amun eueuh HP, kos kumaha meureun ieu jelema. Parinter aja jelema. Buku eta kuari mah gogodana HP doang. Delepan jelema kuari mah ulah-ulahkeun kolot. Udah leutik bae ge. Baroga HP, diturutkeun bae pan ku kolotna. Ari kana ngaji bae, ramtetkeun bae. Tajupan budak leutik ge. Kuari mana nukar itu bae, tebarner. Zamana kuari mah. Lain ngaji lain naon, lain ngapalkeun lain naon. Salaska, geus teh memetena. Dan bae mah hese. Asal urang bae ulah nurutan. Untung mamah aing mah tilak nurutkeun amun aing hayang HP. Emang mana hayang boga HP? Tadi nama. Ulah pae bising kagoda. Moal. Budak di tadi nyeduh kopi. Kaburu aing mabok sakmat. Ceng. Ceng. Bulan. Woi, moal meureun. Aing indit aing lah setahun. Ayo pai orang ka masalah. Nangguan dohor. Dek naon dohor di tangguan. Sayu ih. Dek naon dohor di tangguan. Kagak ari waktuna dohor mah. Dohor. Ayo ka masalah. Nguludu orang salat. Ayo ga. Aing mah bingung lamun geus teu boga duit kieu yo. Tadi ge ngopi teh jeung ngarokona. Minta, Mang.
Saya tak. Ma, woi. Bakeko. Sakmat. Menang. Itu Jit, oli tanpa baut. Gimana gitu mang motor mak? Di dealer. Ajit nu ka mana? Sholat mang. Geus kira ka ditu. Ya ulah nungguan mamang. Ih, mau maker perang keneh jeung setan. Hak itu. Udah. Lega, ang balik gula ho? Oo. Astagfirullahaladzim. Kenaon mang? Kerenang gua nu mere. Nu sholat encan. Encan. Udah sholat heula mang. Oh, gampang. Keur perang keneh hate mau mah jeung setan. Perang keneh maksudna. Oh, mun mamang daek salat berarti eleh eta setan. Mun mamang teu daek salat berarti eleh mamang ku setan. Mongus ke? Mang sholat can. Encan Jit. Ulah dasar nage. Ulah, pan kunaon? Nandak pinuh surga namang. Ay, ieu budak lu tikus aya-aya bae. Salat dulu lah biar ganteng. Action. Teknologi asup. Ngus aku. Jelas awat. Action. Oh, kena WA, kena Facebook. Udah sibuk deh. Nongkrep bulan pas ada sibuk. Kalau Facebook kayak sibuk tidak. Action. Alat-alat rekonit. Rekonik kelok deui. Kumaha anjing ngapal keuna elektronik. Oh, elektronik. Ih. Action. Alat-alat rekonit. Elektronik. Elektronik. Alat-alat elektronik gitu. Alat-alat rekonit. Elektronik. Oh, geran. Oh, geraan siap. Action. Alat-alat rekonit. Elektronik. Oh, geran. Action. Alat-alat kelek. Ulah kelek. Sakmat gua anjing. Action. Alat-alat rekonik. Rekonik. Elektronik. Action. Alat-alat rekonik. Elektronik dibahas tadi. Action. Oh, ada kena duit melang. Aing poa. Action. Oh, ada kena duit bel saksok langsung keluar bae sakmat. Mana bel? Atau kumajing aka. Mikir heula Sen. Mikir sih mah. Naon? Pira aku sakmat gitu. Kira aku sakon. Siapnya? Mana ya diainin kopi ke belamat? Ceng. Lan. Di Erik telat. Kita ya. Itu.